ayat 40. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Pok salah seorang anu boga ilmu dina kitab Allah nyarita abdi tiasa ngabantun eta singgasana sadacan soca salira ngicep barang manehna Sulaiman nenjo eta singgasana nyampak didinya. Pok manehna nyarita ieu teh diantara kapunjulan pangeran kaula pikeun cocoba ka kaula naha kaula muji syukur atawa kaula kupur. Jeung sing saha anu muji syukur nya taya lian muji syukurna teh pikeun dirina jeung sing saha anu kupur nya saestuna pangeran kaula teh maha beunghar tur ta maha jembar pangasih.